Alhamdulillah lamun kagebah reuwas tandana urang teh jantung teh normal sehat dar itu tuh normal gue dianjurkan ke dokter oge ya nembe bade meulan teh pami ayeuna kagebah reuwas berarti normal lamun kagebah kadonya liksik teh hariwang tuh jadi nggak heureui atuh pap meuni. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan wilujeng patepang dina sesan anu kadua. Sim kuring sapara kanca ti keluarga besar Arya Budaya Nada nyarengan ngahibur ngareah-reah kanggo keluarga besar anu dina waktos anu nuju sami kempel ngariung ngumpul tinu jauh pada sunduk tinu anggang pada datang dina raraga bakti sosial khitanan masal anu diselenggarakeun ku keluarga besar PSBS Paguyuban Sosin Bandung Sejahtera dibubuh kureng-rengan ais pangampi para papayung agung aparatur kapamarientahan nu aya di sabudeureun ieu patempatan nu aya di wilayah Cirangang Desa Jatisari Kecamatan Kacangkuang ya Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat Negara Republik Indonesia. Aturan kau kasadayana pagitanya ni wilujeng siang oge wilujeng kamurang kalih anu dihitan moga-moga saparantosna dirahetan sing enggal sehat sabihara sabihari deui janten jalmi anu soleh anu ngabakti ka ibu sinareng ramana kanusa sareng bangsana janten jalmi anu turut tumut taat kana ajaran sepuhna taat kana ajaran agama kali dari agama ya supados teu nyangkolong tingkana waktos panginten ti keluarga besar Arya Budaya Nada disarengan ku pengeras suara sound system di Arinda Audio Sound nyarengan oge disarengan kureng-rengan para musisi yang sudah siap untuk menemani kita bersama berjoget ria berdendang ria dan juga tidak lupa ditemenin sama yang lucu-lucu gini ya sama MC-nya ya yang sudah tidak asing lagi kami perkenalkan saya Stephen William nyarengan kanggo wargi-wargi sadayana soalnya arapaleunana Stephen William sama wajahnya mirip si Boy tadi oge di ditu keneh di legok itu keneh main di mana Boy di itu di PSBS ya belah dia aya nu gorona gancang pisan boy wah jatuh teh lain ngagoroan artis gancang gitu mah yuk urang buka ku hiji tembang satacana para artis anu bari tampil marengan kanggo ka sadayana keluarga besar PSBS anu tercatat di sim kuring kirang langkung artis-artis nu bari tampil kirang langkung aya kana 748 artis anu bari tampil mugi hatiasa muni ngabohong teh kabina pina cenah saur ibu anu di itu ya oke dieuyepan ku ring-ringan para donatur di PSBS obos-obos bandar-bandar ya pokoknya mah siap insyaallah kin ku sim kuring dipersiapkan panginten daftaranana supados nyarengan ngahibur ngarah-rah oke disarengan ku kuda renggong di paguyuban mana kuda renggong di tim mana Tanjung di Tanjung saha wae namina ya oh si Kobra lain oh si Ujang kadenya ngajejak anu keur lab hariwang pateruwas HP di deketan kuda padahal mualnya si Oyag Tanjung ya putra Oyag ya baris nyarengan kapanitia panginten nyohonkeun palataranana di rada dilegaan di payun korsina 2 baris mah dikapengkerkeun margi kapengker masih kene lega yo urang kasangkeun panginten sateuasana nyarengan para artis aya daftaran artisna saha wae aduh MC teh ieu mah rupa-rupa pisan teh apal dinya manggil saha teh ayeuna ya sateuasana panginten urang sangka dina season anu kadua urang kasih dina laguna Junan spesial oke buat obosku Banar Murray nu aya di Cimahi kalau rasa nuju manco ngalangkungan live streaming Tasya Akila ya jangan lupa di subrek ya di KLS ya yuk urang kasangkeun dina laguna Junan Sor, sambil persiapan panginten murang kali anu dihitan pilih pada ditaikeun kana kuda. Mangga.
Pengantin heula sok pengantin sunat heula nu bade naik pengantin sunat ke pami pengantin sunat nantos abah sorka warga Cirangan sadayana sabudara desa Jatisari desa Malasari kecamatan Sangguang ayo kita bergoyang berdendang ria di saranganku akun AA Gojlek biasa dicek di TikTok. Wengi tadi salira nembongan deui dina jero pangimpian anjeun imut sajorela gerburing tambah tibelah dinten ieu salira nembongan deui dina jero panglamunan anjeun imut sajorela gerkuring tambah dibelah duh junjunan duh junjunan dewele kabayang bae duh junjunan duh junjunan dewele jadi impian disarankan ke para obos-obos sarangan para donatur sadayana barakos nyarangan dina bagus saya Bos Royan, Bos Cece, Bos Amit, Bos Ebir persiapan dinten ieu salira nembongan deui dina jero panglamunan anjeun imut sajorela gerkuring opos-opos sadayana tambah dibelah duh junjunan duh junjunan dewele kabayang bae duh junjunan duh junjunan dewele jadi impian duh junjunan
dujung junan dewele kabayang bae dujung junan dujung junan dewele jadi impian. Hari saya kepen hatur pamoka lawak dina sasana kedua dina lagu Nejung Junan. Aya pamanut lagu deui saha? Ibu, saha wae Bu? Ya, sambil persiapan oke, penginten pami para sering sedang dosna para biduan, para artis kita panggil ya, dikarenakan artisnya sebanyak sekali, ada 187 artis, nu tos dipersiapkan penginten orang panggil tilu-tilu heula. Ya, di antabisna aya Neng Via, Neng Arti dan Neng Iis anu baris nyarengan, tilu-tilu biduan orang siapkeun, orang standby keun di luhur panggung sambil nyarengan para obos-obos di antabisna aya bos Royat, Koyat itu Kak R L. Oh bos Royal, bos Royal, bos Cecep, non ya? Ya bos Cecep sayur. Ya bos Amin, bos Ebir. Hah? Ebit? Sinulisnya sih bener tuh. Ya. Nih jadi disangka tuh bisa maca. Padahal ya, bos Uji bener. Ya. Bos Ane. Bos Ane. Bos Ari. Ibu mah meni teu bener, Bu. Ya bos Kuncir weh pokoknya. Aya, araraya ya. Bos Haji Ayi tunggal aya. Nah, geuning can aya ka dieu salah, Bu. Sambil mempersiapkan sambil bacakan para artis, para biduan, yuk orang kapayunkan absen heula ya Bu sadena. Ya, sambil panggil para biduan, para artis, yuk orang sasangakeun di atabisna nu parantos siap aya Neng Arti, Neng Iis, Neng Via. Ya. Soal jojokedan hal opos nanti dipanggil ku abdi. Bur ada diperjelas di tulisanan aku cetak tongku aksara paragi meuli obat. Lain teu kaharti emang teu bisa. Ya sambil persiapan para biduan, para artis yang bertiga aja ya ke atas pentas untuk menghibur anak-anak sunat, anak-anak hitan. Tadi ada yang bicara bosan kita tadi cenah si eta wae nu nyanyina cenah. Da urang Sunda mah sok aya paribasa walaupun ieu aya lila-lila teuing mah sanajan kasep oge lucu anger we bekalkeun aku bosan. Boy. Rajin ngobrolan gitu. Yo, aya ngantos waleran oke ngantos persiapan para biduan. Ngantos obos-obos ka panggung. Urang kasakeun dina laguna ngantos saweran waleran. Persiapan bos Cecep, bos Ecep, bos Wandi, bos Bujang Haji, bos Jaja, Jari. Cinta kuring esku kersalira moal rek udara subaya anu mawi gelis ulah rek cancaya cinta aa moal rek udara subaya sumpah akang tos diikrarkeun mugi wae tong disapirakeun
Akang bener cinta, akang benernya cinta akang lain cinta populasan. Luas na lautan, luhurna gunung manglayang, moal burung ku akang barisi sorang. Dikeun ciri bukti cinta akang anu suci, mogi wae nu geulis salira nampi. Rak gerak bisa Bos Royal kawitan akang anti waleran cinta tiajut. Mangga Bos Royal, mana Bos Royal cobi ngacung. Bos Cecep kampung sayur, Bos Haji Amit, Bos Ebit, sor para bos. Bos Ade Kucir, Bos Uji, sabaraha we heula ngalarusan da sanes tuangeun nyalira ieu ge bakal dibagikeun di ditu ge tong hariwang. Sumpah akan terus ikrarkeun, mugi wae tong disapirakeun. Akang bener cinta, akang benernya cinta akang lain cinta populasan. Bias ku amplop pakai bias. Luas na lautan, luhurna gunung manglayang, moal burung ku akang baris di sorang. Dikeun ciri bukti cinta akang anu suci, mugi wae nu geulis salira nampi. Prak gerak-gedakeun, prak geralisankeun, akang anti waleran cinta tianjeun. Sekali lagi guys, yo, Edwan, Enco. Luas lautan, luhurna gunung manglayang, moal burung ku akang barisi sorang. Dikeun ciri bukti cinta akang anu suci, mugi wae nu geulis salira nganti. Prak gerak-gedakeun, prak geralisankeun, aa nganti waleran cinta tianjeun. Sekali lagi, oke. Edwah, Ecu. Luas na lautan, luhurna gunung manglayang, moal burung ku akang barisi sorang. Alah hatur nuhun. Dikeun ciri bukti cinta akang anu suci, mugi wae nu geulis salira nampi. Rak gerak-gedakeun, rak geralisankeun, akang anti waleran cinta tianjeun. Borok tak tak borok ping ping bang dung blang. Oke, Bu. Ya, buat para biduan, para artis yang sudah siap untuk menemani kita bersama,
ada Miss Via, ada Miss Arti yang akan datang dari sudut biru dan disusul oleh Miss Es yang akan datang dari sudut merah. Nah, pugu dek tinju. Cing torojol tijul kororiu ya. Nah, dari abah manggil teh. Yo siap, kudanya sudah siap digoyang. Hoyong lagu naon kuda? Nya ada ngajak obos pantai tadi wae. Nya, padahal itu diseratkeun ya. Ongke cenah biduan menikah nah hasieun nyawer kabah adis. Tong hariwang bos, nyawer kabah adis mah lain yang kepentingan pribadi. Dimana kengeng saweran di dieu ge ku abi bakal dipasihkeun kanu hak nampina. Kalasan abi ge sami bah hadis oge nuju gaduh program nulung kanu butuh nalang kanu susah dimana kengeng artos saweran dipasihkeun kanu hak nampina nyata pun bojoh hoyong meser kasur. Ya, no itu terus deklok tengahna mun ngagoler sisi pada sisi teh eling-eling di tumpang tindih we gitu. Da etana kasur teh kitu tah miring teh segitiga ka handap. Ya isuk-isuk teh ngagunuk we di tengah-tengah. Siapnya bosnya? Tong hariwang pokokna mah. Ya, da sok dibagikeun gobi ge aya kana gas, kana listrik itu ge nya. Tadi karena kepentingan searah. Ya, sambil persiapan para biduan. Aya lagu naon atuh sakti obosela sambil majengna para artis nuju dararangdos keneh. Bos Wandi, sepi. Anu mana Bos Wandi? Oh, Kopiah Bang Pitung. Abi teh wengi teh tadi pas di kontak ku Ibu Win cenah kade alamatna di Cirangang. Jol pas bobo deui ngimpi nungtun muning. Digantelan sapu tangan. Itu saha anu acuk beureum teh jauh teh nyambung ya. Itu saha anu ginding si horeng teh Bos Wandi bade ngarencangan gitu hartosna teh seperti tadi sebelum zuhur ya. Udah ada di sini ginding para biduan para artis. Wow, kelihatan ya. Yang pertama ini adalah Miss Via. Oh, nih Miss Arti yang pakai baju kuning ya. Oberem. Disusul dengan Miss siapa? Miss Risma dengan kostum berwarna ganola, iya, ganola. Dan disusul juga ada Miss Via, ya, dengan kostum yang tidak kalah indahnya. Ini kostum memakai warna bulau langit, ya. Terima kasih para musisi Wakmam dengan penampilan dari salah satu kontainer juga ya di channel Tasya Akila yang selalu eksis ya, mulai nama panis di luak ya. Kumargi para biduan para artis saya di luhur panggung panginten dia acara urang cekapkeun wae dugi ka saring senang kayaknya mau ditutup neng ini aramuk neng nyaranak mik nyalira teh onte. Siapnya obos-obos aya catatanana di AA nya. Tong maragil abah kade AA. Nya AA teh abah. Cek bersama. Kumaha bah? Iya, itu aparat itu itu teh diganyen teh itu kadus. Aparat perselingkuhan menurut kata mah. Di panggung salah sawias kontainer ai ngobrol menit teu make dadasar pisan. Oke, mungkin sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah itu di Nularaga Tasyakur. Ya, Tasyakuran ti paguyuban Sosin Bandung Sejahtera dalam rangka hitanan masal bakti sosial. Iya, luar biasa. Barangkali udah ada atensi permintaan lagunya dari keluarga besar Bandar Sosin. Iya. Iya. Desa naon kita kan? Ini teh Desa Jatisari. Jatisari. Ada 2 desa juga ya, Desa Malasari. Malasari. Para memang Cirangang wes saudara. Kumaha Kang Usep, saya permintaan laguna Kang Usep di keluarga besar Bandar Sosin Desa Jatisari. Aduh.
Neng Arti. Ya, aduh. Seueur pisan. Regreg beb kieu mah nya. Regregnya orang tuh. Udah di absen ini bos-bos luar biasa. Ada 5.000 bos di sini ya. Ya, alhamdulillah ya. Terima kasih buat bos-bosnya, Bos Royal, Bos Cecep. Ya tidak bisa disebutkan yang lainnya ya. Saking banyaknya gitu ya. Alhamdulillah mengadakan syukuran hitanan seperti ini, mudah-mudahan rezeki yang dikasihkan kepada anak-anak yang hitanan tergantikan dengan yang lebih ya. Iya, berlipat-lipat ganda. Betul. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Iya. Ya, barangkali ada atensinya. Sekarang ada hiburan katanya ya. Coba kita panggil dulu Arti, ada bos apa aja tuh? Ada Bos Royal. Bos Royal. Yang pertama, Cik. Cobi Bos Royal anu paling mana? Nah, kita absen dulu. Ada Bos Royal. Ada ngacung, ada hadir, Cobi. hadir. Oke. Yang kedua ini ada Bos Cecep, yang nanya kampung sayur. Bos Cecep, kampung sayur. Bos Cecep kampung sayur yang mana? Luar biasa sekali. Hadir. Bos Seueur. Iya, betul pisan. Kotak amalna tos disayogikeun di pali dia bilih bade nyumbangkeun sebagian hartana kangge. Sebagian hartana kanggo anu membutuhkan gitu ya. Siapa yang membutuhkan? Terus Dede akan Dede membutuhkan. Dede membutuhkan ada Dede mah. Mana Dede mah ieu naon? Gadis. Oh, gadis. Jantan sangat membutuhkan gitu nya uluran tangan. Dari bos-bos ya. Ya, sampai menunggu atensi Cobi atas aya teh acan. Atas aya pamunutna ti ibu-ibuna oge mangga ti warga sekitarnya. Di Jatisarinya ada. Keluarga besar Jatisari. Keluarga besar Jatisari. Gimana buat bos yang di belakang nih? Udah ada permintaan lagunya langsung aja. Bos Royal gimana? Ada atensinya belum? Belum. Belum, kita kasih koleksi Cenah Beb. Ya. Oke, semua atensi dari keluarga besar Kampung Jatisari ya. Kita kasih dulu satu tembang yang cukup manis, lagu koleksi dari kita. Ya, masih di sarang gentra katineng di Palidiana. Oh, siap. Bos Amit. Pada ayeuna siap. Langsung dikasih aja ya Ayun Puntan. Tak etanya. Kita kasih yang cair aja ya gitu ya. Sepada serada haneuteun gitu ya. Kah? Dari ketua. Oh, siap. Pak Bang, oh ya, Bos Bang ya, ketua kita ya, alhamdulillah. Gimana Bos Bang nih, masih ditunggu ya? Tadi hayang naik Beb. Ayo Beb. Hayang naik terus bersiap ya nah. Yuk. Bos Bang, yang turana kapayu Bos Bang. Ayo nak ambil mau beri nyari, ayo nak puntang mau beri hujan, memang kudu di ayu, Bos Bang mama ayun-ayunan, kesan masih bernama. Ayo ambil nyari mau beri nyari, ayun-ayun puntang lima beri hujan.
besar PSPS. Ayun na puntang raja nyari, ayun puntang raja hiburan. Siapa Kemana Mas Bambang? Alangkah lungsur. bersama masih Kacara. ayun bangkila beri nyari, ayun puntang rela beri hudan. Siapa kudu di ayun bos bambang mah ayun-ayunan rasa masih berubah. Buat KSO. Ayo buat bos-bos yang mungkin masih ditunggu nih ya. Mau dikodok, Sorban kami balik nakal Amanah Dede Pria. enak akan hati kami yang kegermakan haji Saya haji sorban paling nakal sikap kudu akan kenaon si akan kening sabandu sopan kasopan jang kasopan royon kajalan senopan depan di jalan kasopan jalan kasopan royon kajalan senopan senopan depan di jalan. Oke, satu teman. Tebangkan ya. Betul. Lagunya Ayun Bambing. Bambang. Ayun Puntang ya. Ya masih gimana buat para bos-bosnya ya. Masih ditunggu atensi-atensi lagunya. Betul. Gimana nih Kang Usep? Ya, Kang masuk ke Usep, abos-abos mana Kang Usep? Hah? Kang Usep mana Kang Usep? Masih banyak obos-obos di belakang sana ya. Sobat Gede Beb. Mohon, ada Bos Haji Amit. Coba Bos Haji Amit, bagaimana Bos Haji? Bos Haji Amin mana cara Bos Haji? Bos Ebit, Bos Bos Adek. Ebit. Terus? Sadi. Seur pokoknya namanya alhamdulillah. Iya. Bukan nama diaturakan ka bawah Bos Dayananya. Masih bersama Guntur Akatindeng di Bali Payun pangintennya masih diaturan permintaan laguna. Bangga, di haturanan atensi-atensina mangga pemenuh Iya. temangna di keluarga besar Jatisarinya juga ya. Iya. Buat ibu-ibunya yang di depannya juga boleh. Barangkali mau menyumbangkan suara emasnya juga boleh ya di Siap. sini ya. Mungkin masih Jangan ditunggu malu-malu nih. ya. Oke. Alhamdulillah kita mah tidak dipungut biaya apapun ya Beb. Tidak. ya. Tidak. Tidak dibaut biaya. Ya, lagu apa lagi yang selanjutnya? Taacan ayah. Kacan ayat cenanya. Gimana buat para bosnya? Udah ada atensinya? Ya, mungkin masih mengingat dulu ya. Ya, masih mengingat mungkin ya. Hikmah diri. Ya.
Rada awis eta teh bos tembangna. Gitu. Bos sing mandirina pada ayeuna bos. Bos Ebit. Ebit, Bos Ebit. Sial, aya Bos Ebit. Bos Ade, siap. Oke, kita kasih nih ada yang materi spesial buat Bos Ade juga Bos Ebit ya. Yang di belakang sana mungkin masih ditunggu nih. Kayaknya itu Di sepasang, depan. Beb. Ebit, Sepasang. Ade. Ebit, Ade. Ebit, Ade. Aduh. Ya, masih bersama Gendra Kadeneng. Masih nyarangan di Natasha Syakur. Syukuran paguyuban Sosim Bandung sejahtera luar biasa ya. Iya, luar biasa. Badar-badar sosinya di belakang sana mungkin masih ditunggu nih permintaan lagunya lagi ya. Ada yang masih di spesial masih Gendra Kadeneng spesial Bos Obit. Bos Ebit. Bos Ebit. Kita Masih ada hikmah diri. aturan pangeran susah senang pasti datang tak hiji bagian anu moal bisa naon atuh karendam Yang masih batas Ebit itu. Ayo Bos spesial buat yang punya lagu nih. Ada hikmah ini spesial buat Anda ya. Mata kering karena batin Yang masih batas. tarik kamu di kakona kia buktina kita salah Petik hasil perjuangan Iwati sabar penuh keyakinan Dan kening bukti berhikmah diri Yang kepahit sujud syukur dan nikmatan
Bu, boleh maju dong? Iya. Daun anu karandapan nalalagon kahirupan tahiji bagian anu bawaan bisa lamun dipikir mata kering karena hati saudara mereka nu gitu sah terdapat batik hasil perjuangan Iwati sabar pinuh keyakinan dan ikuti berhikmah diri milik tepat sujud syukur ka pangeran dina nepikan dirupan jeung kabacaan sujud syukur ka pangeran dina nepikan nikmatan jeung kabacaan. Ya, satu teman sudah berlalu Bos Ebit. Ya, Bos